Yeuh barudak. Mau ngaji teh bismillah heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tulikeun Udin. Alif lam mim. Alif lam Kusabab mim. panjang teuing Alif sadaqallahul lam mim adzim. tali Alah, kita amaha. bula sia teh. Lain alif lam mim ku sabab panjang sadaqahul adib. Diajar ti mana eta maneh? Hah? Betul di Aing mah teu mabuk ngajarkeun wae kitu nyeri. sia. Sing balik sok tuturkeun ieu Abah Aing ieu. mah ngaji teh di Alif lam mabuk. mim dalika kita Alif lam mim bula dalika roiba kita fihi bola hudalil roiba mutakin fihi aladina hudalil mutakin yu'minun aladina bil ghaibi wa umpihi yuqimuna sholata wa muhtalifun mimma razaqna hum kedua yunfikun. lain pohon dewa. Tah kitu sia teh ngaji Alah, sing wa balik atuh ngarti geus teh wa bejaan urang teh nuturkeun wa atuh sia tadi mah ge wating nuturkeun. torek kitu ku aing si Teh bejaan wa teh mun ha digalak-galak teuing ka Udin teh sok sing balik mah. ngaji ai syariat ngajar dok dileng ngilu ngaji ha tangkurak teh sia so wa a'udzu birabbin nas sing balik tah ya ane sia teh kumaha ngaji teh balelol kitu wallahu ahad Allah aduh aing mah ampun si Tahyan kumaha kalakuan sia Tahyan diajar teh sing balik bener teh sia teh ngaji teh heh ku aing diajarkeun satahun sia teh belul-belul alif-alif acan aduh lieur wa goblok sia mah Tahyan nya ngarkeun aing sia mah sok sing ngaji sing balik qul a'udzu birabbin nas aduh eta baca deul aduh kumaha bating sia mah hayang siga si Udin ku aing di babuk ku ieu ha nyeri sia ieu qul a'udzu birabbin nas kitu mah atuh kumaha teu bener malikin nas aduh nyaan Tahyan terbalik sia mah goblok ku aing babuk sia ngana teu kalau keneh satahun ning aing ngaji ka belul sia mah ha kitu anjing sing balik capek wa teh capek ieu kudu pejaan mah ngawarah syariat teh matakna ulah main Mobile Legend wae ngaji sing balik alah aing capek ngawarah syariat heueuh sok sing balik katakan ye da amun asup neraka mah aing teu tanggung jawab sok ayeuna mah maneh marantau heula seueut heula kitu meh barodas ya